Assalamualaikum wargi-wargi sosmed sampurasun. Terus tinggal wargi-wargi sosmed abi menuju Mayoran ya teh. Tapi samemehna nya hayu rencangan abdi urang masak. Biasa we dinten aya namanya urang masak ayam di chicken, sayur sop urang dioseng jeung baso teras tempe digoreng. Tempena digoreng biasa we nya, urang siksikan heula teras urang ieu saperti biasa dikeeman dina cai uyah sareng pecin. Simpen heula sakedap, cetrekeun kompor, urang asupkeun ieu minyakna. Bari ngantosan minyak asak, urang nyiksikan ieu naon teh si daging ayam tadi. Biasa we sayapna mah dibelah-belah, upami pingping namanya di naon teh ngaranna teh dikeureut lah, dibuat kipas gitu. Tuh tos digebreskeun ieu si tempe teh nya. Urang eta ayeuna mah urang nyamaraan heula ieu si daging ayam. Urang biasa we di chicken karesep urang kalihna da di chicken nya. Deuk naon deui atuh masak mah aya salian ti karesep urang kalih mah atuh. Da baru masak teu dituang teh nya. Bari ngantosanana hayu urang ieu ayeuna mah nyiksikan ieu si sayur sop teh ya. Urang siksikan urang potong-potongan. Upami tos beres mah nya urang wasuh dikucek-kucek wasuhnana teh cing bersih. Kieu wae jadi ibu rumah tangga mah. Kagiatan sasapoe teh nya masak deui heuh naon deui atuh da kahayang mah nyieun vlog teh atawa nyieun video teh nyieun konten teh anu jalan-jalan anu liburan sugan we tina ieu tina naon teh ngonten masak kieu teh engke mah bisa ngonten bari jalan-jalan. Teu karasa ieu teh si tempe tos asak deui nya. Urang abruskeun ieu teh si daging ayamna. Bari ngantosan daging ayamna asak, tah katel nu hiji deui urang ieu pasak sayur sop teh dioseng we sayur sopna nya. Moal di sayuran kitu. Tah bumbuan tong hilap besti biasa karesep abi mah diguri royco pecin sareng pedesnya diaduk-aduk terus we diaduk-aduk besti bisi tutung. Teu karasa ieu tempe nu tadi tos asak teh urang kana piringkeun. Terus teh ieu sayur sop oge tos asaknya nu diosengkeun teh urang paringkeun kana mangkok. Tuh ayeuna si chicken oge urang jahit lah. Geus jahit tiriskeun sakedap. Teras urang kana piringkeun tuh nya. Teu lami besti masak teh geuningan. Tos beres deui alhamdulillah.